gitu maksud ini oge Nyai. Ayo nama nini rek ngalempengkeun heula cangkeng ngagoler di jero guha Nyai. Ari si Nyai mah kudu neruskeun di latihan jurus salancar Nyai. Geus kitu latihan deui ngaronjatkeun kakuatan tenaga lapisan. Kabandungan ku si Nyai dina latihan tarung tadi. Bareng bantrok kekuatan tenaga lapisan jeung nini apaan sih Nyai anu ngadaligdeug kadorong mulur ka tukang. Teruskeun latihanana Nyai. Nini Sariwarni geus kitu mah harita terus semuru asup ka jero guha. Sedengkeun Rasanti ngacuerak ka tempat anu geus biasa dipake keur latihan jurus. Dina kayan Rasanti keur latihan jurus, harita ngadadak Rasanti ngeureunkeun heula gerakanana sabab bet jadi ngolebat kapi beungeut Sandika Jajaka anu kungsi dipikat cinta ku dirina. Rasanti ngahuleng jadi kabayang deui lalakon katukang anu geus disorang mangsa keur babarengan jeung Sandika Jajaka anu dipikat cintana. Tapi carita cinta nu tadina karasa endah teh bet jadi sirna. Digantikeun ku gudawangna hate Rasanti anu nyandangan ka nyeri hate alatan dihianat cintana ku Sandika. Dina kayaan masih ngajanteng nangtung harita bari ngagerentas dina jero hatena. Sandika mah suka-suka we meureunan jeung si suling emas awewe anu dipikat cintana. Teu sangka Jajaka nu geus dipikat cinta sapinu jiwa ragaku diri aing teh bet tega ngahianat kana cinta. Mun teh mah engke geus makalangan di dunia kajawaraan. Geus hayang panggih deui jeung anu ngaran Sandika. Mun dapangna panggih oge geus hayang nanya. Gudawangna hate dihana cinta. Ku anjeun moal bisa lipur tepikeun ka tutup umur oge Sandika. Jadi salah anjeun sorangan mun ayeuna si Rasanti tina deudeuh jadi geuleuh. Tinunya jadi ngewa. Geus teu hayang panggih deui sanajan saukur dina impian. Anjeun memang lalaki anu lemah Sandika. Bisa kagodaku eueuh anu sejen. Kitu galecokna hate Rasanti dina waktu harita. Tapi dina hate leutikna Rasanti masih keneh ngarasakeun ayeuna sesa-sesa cinta ka Sandika. Harita Rasanti neruskeun latihan jurusna geus teu kapangaruhan ku ngolebatna jirim Sandika anu saolah-olah nembongan. Sedengkeun Sandika harita jeung buyut Habungkara keur narangtung pahareup-hareup. Teu beda ti anu keur adu hareupan pikeun ijen jajaten. Buyut Habungkara anu harita keur cumarita. Ilaing geus boga bakal ilmu silat anu leuwih ti cukup di ka euy. Ulin karuhunan jeung jurus balaga digdeug jadi dadasar anu kuat mangsa ilaing ayeuna ngayakinkeun jurus tapak sambang getih. Bisa leuwih gancang ti waktu keur dewek kora keneh ngayakinkeun eta jurus. Tah ayeuna ku dewek aya nu kudu diuji yeuh di ka euy. Narek muji kumaha kitu ki buyut teh ki. Apan abdi keur ngahangkeutkeun latihan anu 3 jurus teh ki. Pira aku karek dilatih 3 jurus terus langsung diuji.
ngeunaan jurus mah dewek geus percaya dika euy. Ku ilaing geus kacangkem dika. Anu hayang diuji ku dewek mah kakuatan tanaga lapisan ilaing. Ku cara kitu ke dewek bisa ngarti tepikeun ka mana kakuatan tanaga lapisan ilaing dika. Diuji kakuatan tanaga lapisan mah atuh kudu saolah-olah anu keur taruh meureunan ki. Nyaho gitu euy. Kumaha we anu keur tarung dika. Tapi ilaing tong ngagunakeun ulin karuhunan jeung jurus balaga digdeug. Tapi kudu ngagunakeun jurus tapak sambang getih dika. Sok sanajan kakarek 3 jurus anu diturunkeun ka ilaing dika euy. Jadi anggap we tarung nyaan. Ngan dewek muarek males narajang. Ngan saukur hayang ngukut kakuatan tanaga lapisan ilaing we. Kumaha kaharti dika? Kaharti ki. Salahku anu jadi murid mah memang kudu nurut ka guruna ki. Hasok ayeuna ilaing maju narajang ka dewek dika. Gunakeun we jurus tapak sambang getih. Terus ilaing tong asa-asa deui. Gunakeun sapinuhna kakuatan tanaga lapisan ilaing dika. Hasok geus tong loba ditatanya mimitian ayeuna ka inyah dika. Sandika ngawangun pasangan dina jurus tapak sambang getih. Netep antep ka buyut Habungkara betus carita. Urang mimitian izin jajar teh naki. Jurus tapak sambang getih. Heat! Jorelat cilung. Sandika harita maju naraja ngagunakeun jurus tapak tambang getih dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Buyut Habungkara ngabandung panarajang anu datang. 2 dampaleungeun anu ngandung kakuatan tanaga lapisan harita bantrok. Sukhyuk kekeas. Daligdeug. Sandika ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang sababara lengkah. Tapi gancang mancuhkeun di tangtunganana. Sedengkeun Buyut Habungkara saukur ngageser saeutik ka tukang sukuna anu belah kenca. Ningali sandika geus mancuhkeun di tangtunganana, harita Buyut Habungkara tos carita. Jurus anu kahiji jeung tata gerakna geus eueuh anu salah dika euy. Malah tanaga lapisan ilaing ge cukup hebat. Tapi kabadungan ku ilaing oge. Waktu panarajang ilaing dibendung ku dewek, mangka ilaing ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Ayeuna ilaing maju dina rajang dika. Gunakeun jurus tapak sambang getih anu kadua duka. Sandika ngawangun di pasangan jurus kadua tapak sambang getih betus cerita. Ieu jurus anu kadua ki. Heat! Jorelat cilung. Sandika maju narajang sapasang dampaleungeun ngarah kana anggota badan anu jadi lawan. Buyut Habungkara ngimbangan kecepatan gerak panarajang. Bari ngagiwar ka gigir harita ngabandung di panarajang anu datang. Sauhyuk kiwar hiluk gegas. Sapasang dampaleungeun sandika bantrok jeung sapasang dampaleungeunna Buyut Habungkara. Balukartina eta bantrokan nepikeun anu kadua kalina sandika ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Sandika harita gancang mancuhkeun di tangtunganana.
jurus anu kadua jeung tata gerak geus ngepas dika eueuh salah euy. Tapi lantaran tenaga lapisan dewek leuwih kuat teu matak aneh mun ilaing ngadalig deuk kadorong mundur ka tukang. Ayeuna gunakeun ku ilaing jurus anu katilu dika. Sandika ngawang di pasangan jurus katilu tapak sama getih musirikeun paneutepna ka Buyut Hawungkara tos carita ieu jurus anu katilu sama getih ki Jorelat culung. Sandika maju dina rajang dina kaayaan masih ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapenuhna. Buyut Hawungkara puguh we geus bisa maca kana satiap gerakanana Sandika. Kitu deui dina waktuna Sandika ngarobah tata gerakna. Pikeun anu katilu kalina harita panarajang Sandika dibendung dewe ku Buyut Hawungkara. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing harita lumangsung deui. Galig deug. Sandika ngadalig deuk kadorong dimundur ka tukang. Jalig deug. Jalig deug. Raneg. Suku Sandika ngaradeg eureun. Buyut Hawungkara ungut-ungutan bari seritus nyarita. Mengeus ayeuna dewek geus bisa ngukur kana kakuatan tenaga lapisan ilaing dika euy. Jurus katilu tapak sambang getih jeung tata gerakna kitu deui parobahan tata gerakna geus ngepas kabeh dika euy. Ngandung harti eta anu tilu jurus ku ilaing bener-bener geus kacangkem. Ayeuna mah urang bari leureuh sakedeung mah ngobrolna dika. Heya, corelat culung. Buyut Hawungkara ngajoelat buru ka tempat anu sok dipake keur leureuh. Sandika ngajoelat nuturkeun dariuk dina bangku awi nu aya di luhureun saung. Harita Buyut Hawungkara anu ngamimitian di cumarita. Kakuatan tenaga lapisan ilaing geus bisa kaukur ku dewek Madika. Jadi ilaing ayeuna mah geus teu kudu latihan ngaronjatkeun kakuatan tenaga lapisan. Tapi urang nuruskeun latihan jurus tapak sambang getih anu sejena dika. Sababun kudu bari jeung latihan ngaronjatkeun kakuatan tenaga lapisan bakal jadi leuwih lila waktuna. Mangsa ilaing ngayakinkeun ilmu silat tapak sambang getih anu kacangking ku dewek dika. Sandika kerung bangun anu can ngartieun kana caitanana Buyut Hawungkara. Kajurung kurasa panasaran harita Sandika terus tumanya. Jadi rada aya nu cepati kaharti ieu teh ki. Waktu abdi keur dilatih nu tilu jurus teu boleh dijelaskeun pentingna kakuatan tenaga lapisan. Sabab sakumaha hebatna jurus jeung tata gerakna mun teu dibarengan ku tenaga lapisan anu kuat, tapi kebuyut bet nyarita teu kudu latihan deui ngaronjatkeun kakuatan tenaga lapisan. Jadi asa aya nu teu nyambung ki. Dewek ayeuna bakal ngajelaskeun ka ilaing. Naon sababna geus teu kudu latihan deui ngaronjatkeun kakuatan tenaga lapisan dika euy. Ilaing kudu nyaho jeung arti dika euy. Kakuatan tenaga lapisan dewek engke dina waktuna ku dewek bisa dibikeun dipindahkeun ka ilaing. Memang aya ilmu jeung cara napikeun mindahkeun eta kakuatan tenaga lapisan dewek teh dika euy. Jadi engke mun dewek geus mikeun sapinuhna mindahkeun kakuatan tenaga lapisan,
tenaga lapisan dewek ka Ilaing, mangka kayaan dewek bakal sarua seperti jalma biasa. Sanajan telengit ilmu silat tapak samanggetihna, tapi geus eueuh kakuatan jeung kaampuhanan hadika. Anu mata kuseurekeun we teh ayeuna mah dina latihan jurus tapak samanggetih dika. Tepikeun ka jurus pamungkasna. Geus kitu dewek bakal pindahkeun kakuatan tenaga lapisan dewek teh. Ku cara kitu Ilaing engke bakal mampu ngagunakeun jurus ngadalikeun senjata tumbak balapati dika. Sandika kerung diwe. Aya perasaan aneh ngadenge caritaan ti Buyut Hawungkara anu saperti kitu. Naon sababna Buyut Hawungkara tepikeun kaboga sikep jeung kaputusan mindahkeun kakuatan talaga lapisanana ka dirina. Sandika neuteup ka Buyut Hawungkara bae nyarita. Abdi asa teu panuju ki. Mun Ki Buyut nepikeun ka kudu mindahkeun kakuatan talaga lapisan ka diri abdi. Mending kenehkeun we lah abdi neruskeun latihan ngaronjatkeun kakuatan talaga lapisan ki. Abdi teu mikeun pokona mah ari kayaan Ki Buyut jadi kawas jalma biasa mah. Atuh eta naon bedana jeung ngalengitkeun kakuatan kamampuan Ki Buyut ki. Ilaing teu kudu boga pikiran kawas kitu dika euy. Anu jelas sakabeh anu aya di dewek bakal dibikeun ditamplokeun ku dewek ka Ilaing. Sabab ku cara kitu bangka Ilaing bakal bisa gancang makalangan di dunia kajawaraan. Gunakeun kakuatan jeung kamampuan Ilaing keur ngabela anu lemah sarta ngalawan satiap tindak laku kajahatan dika euy. Jadi Ilaing geus teu kudu mikirkeun kayaan dewek dika. Sabab anu bakal dilakukeun ku dewek mangrupa sikap jeung kaputusan dumasar kana tekad jeung gemblengna atawa gemblengna hate dewek dika euy. Sandika buat jadi ngerasakeun aya nu nyereset dina hatena. Aya perasaan sedih sabab perhatian jeung kayaan ti Buyut Hawungkara bisa tepikeun ka saperti kitu. Ningali sandika ngahuleng harita Buyut Hawungkara nyaita deui. Meunggeus Ilaing jadi lalaki mah montong cengeng dika euy. Nu dilakukeun ku dewek mangrupa perhatian jeung kanyaah. Sabab Ilaing ke anu bakal ngawakilan dewek makalangan di dunia kajabaraan dika euy. Ku dewek geus dijelaskeun ilmu silat tapak samanggetih teh aya 6 jurus. Jurus anu kagenep mangrupa jurus pamungkas. Tapi dewek boga kayakinan Ilaing dina waktu anu moal lila deui bakal mampu ngawasa sapinuhna eta jurus dika. Ya, mudah-mudahan we atuh sing jadi kenyataan. Eta carita ti Ki Buyut teh ki. Anu jelas abdi bakal upaya sakuat tenaga ki. Sangkan teu nguciwakeun kanu nurunkeun eta ilmu. Anu teu oleh jadi pamikiran mah ngeunaan merangan kakuatan pihakna Ki Warangkas ki. Sabab anu ngagabungkeun diri ka pihakna Ki Warangkas teh bisa dipastikeun jadi kabawa jahat ki. Memang bener eta caritaan Ilaing teh dika. Tapi keur ngalawanan kakuatan pihakna si Warangkas teu bisa ku Ilaing sorangan. Tapi kudu bisa babarengan jeung jago atawa jawara anu boga sikep jeung pamanegan anu sarua jeung Ilaing dika euy. Pang nama boga sumangat nyaeta sumangat juang pikeun ngalawan kakuatan kajahatan dika.
nu aya dina pamikiran abdi ge memang kitu ki. Sakumaha anu diobrolkeun ku aki ka abdi satayana mah anu diharapkeun teh bisa babarengan jeung si Jali Sakti ki. Kitu deui si Dugu pikeun nyusun kakuatan. Sabab dina waktu anu katukang si Jali Sakti boga pangalaman waktu nyusun kakuatan ngadegeun barisan Seta Dharma ki. Malah harita mah dipimpin ku Jaka Sinangling. Tapi duka ting kumaha ayeuna nasibna si Jali Sakti kitu di si Dugu ki. Engke deui dipikirkeun ngeunaan masalah eta mah Dika. Engke ge bakal kasampeur ku Ilaing. Geus dina waktuna engke Ilaing mah kalangan mah anu matak dewek hayang namplokeun sakabeh ilmu dewek ka Ilaing ge. Sabab engke Ilaing anu diharepkeun bisa neruskeun hanca lalakon kahirupan dewek Dika euy. Jadi anu kudu diteruskeun ku Ilaing teh ngagunakeun ilmu keur ngabela anu lemah. Merangan setiap tindak kejahatan. Dewek geus wejehna tiis ceuli herang mata Dika euy teu pipilueun di urusan dunia luar. Kitu deui dunia kajawaraan. Anu matak Ilaing kudu tepikeun ka anggeus ngayakinkeun ilmu silat tapak sambang getih. Kumaha kaarti Dika ku Ilaing? Kaarti ki anu matak ayeuna mah abdi geus marek mikiran heula naon-naon ki. Rek musyrikeun rek fokus perhatian anu sapinuhna. Nyaeta ngayakinkeun ilmu silat tapak sambang getih ki. Jadi tinggal 3 juz deui nya ki anu kudu kacangkem ku abdi teh. Jurus anu kagenep mah nyaeta jurus pamungkas tapak sama getih. Tutas kacangkeun sapinuhna ilmu silat tapak sama getih mah ya tinggal cara pikir ngagunakeun tumbak balapati teh nya merenya kenya. Alah ngagunakeun jeung ngadalikeun tumbak balapati mangke di mana kekuatan talaga lapisan dewek geus dibikeun dipindahkeun ka Ilaing Dika euy. Rek kumaha bisa ngagunakeun jeung ngadalikeun tumbak balapati mun saukur ngandalkeun kekuatan talaga lapisan anu ayeuna dipiboga ku Ilaing mah. Asok urang teruskeun latihan jurus tapak sama getih anu kaopat Dika. Dina parobahan tata gerakna bakal leuwih hese ieu jurus anu kaopat mah Dika. Buyut Hawungkara harita ngajakan di Sandika neruskeun latihan jurusna. Sandika anu boga tekad jeung sumanget anu kuat bangun anu geus poho kacape harita neruskeun di latihan jurusna. Urang tinggalkeun heula Sandika anu keur ngayakinkeun ilmu silat tapak sambang getih. Caturkeun harita di paguron lintang jagat kayan si Jali Sakti jeung Aceng Jeprut katu car kadet anu dipernahkeun di hiji imah sarta di kaulaan ku Bi Entit harita di jero imah keur ngariung opatan si Jali Sakti anu harita keur cumarita. Jadi maksud Aceng mah boga pamikiran hayang nyusul Jakawanara anu ini lantaran menang tugas ke Kiwarangkas kudu neangan non alina. Aya hadena oge tak karep maksudna Aceng teh Ceng. Maksudna mah hayang maturan Jakawanara meureunanya. Serang ku Aceng mah pangna hayang maturan Jakawanara teh ngara saeutik-eutik ya sugana bisa ngahudangkeun ingetanana bener teh. Musang hari kumineng ngobrol mah sanu nyaho seetik-etik oge ingetanna bisa pulih deui gitu. Bener teh. Dari Aceng anu ngeleles indit ngelemet mah kan moal matak jadi perhatian kan ke Kiwarangkas oge. Bener teh Bi? Aceng Jeprut ngaret ka Bi Entit anu direret
Gancang ngajawab. Iya bener, eta pamikiran Jang Dogol teh Huyang. Ngarah eueuh anu curigaeun mah diajakan ku bibi mah maturan ka pasar Jang Aceng mah. Engke geus ini ti dieu mah kali terus teangan jeung susul we ka Banara. Tah ari bibi mah pangna ayeuna milu ngariung teh lantaran bibi meunang bocoran ti Mak Empih anu kabeneran geus ngobrol jeung Manintin gitu. Si Jari Sakti kerung bari neuteup ka Bi Entit kajulung ku rasa penasaran terus tumanya. Nah ya bocoran kumaha kitu Bi? Ari Aden obrolan ti Manintin ka Mak Empuh teh dumasar kana caitanana Ki Warangkas anu jadi pamajikan. Jadi cek Mak Empih mah ngobrol ka bibi keur ngagantikeun posisina Jaka Wanara mah lunta keur neangan laratan non alina teh anu bakal ngagantikeun Jaka Wanara pikeun sementara waktu teh aya duaan anu bakal dibere tugas ku pangarsa anu mulya teh. Sawae kitu anu duaan teh Bi? Eta anu duaan teh nyaeta Aden sareng Danar Jaya si Keris Panjang teh kitu. Janten ke mah Aden teh moal aya di dieu Aden tangtosna oge aya di tempatna pangarsa anu mulya. Make kudu nyebutkeun pangarsa anu mulya sagarupanya. Beut asal bibi mah nyebutkeun pangarsa anu mulya teh nu sidik mulya mah bujur hayam we pami ditiup Aden. Tajantan kitu Aden bocoran ngeunaan anu sementara waktu keur ngagantikeun Jaka Wanara teh engke oge bakal aya anu nyusulan geura ka dieu. Aden kedah madep ka Ki Warangkas Aden kitu. Serang keur Aceng mah teu bisa ikut campur ngeunaan masalah eta mah. Sabab jawabanana aya di Bang Jari bener teu. Anu penting keur Aceng mah bisa ngareleseulan ti dieu rek terus nyusul Jaka Wanara gitu. Eta nu keur jadi pamikiran Aceng mah bener teu. Kumaha ceuk Kang Kadet satuju kana pamikiran Aceng? Sep dang tang akang ge satuju. Eta boga kitu lah gaya nyaritana Jang Kadet teh aya ngagerenyemna panjang ari hartina sauted. Jadi sok kena seuri bibi mah tapi hampura lain yang serikeun ngan ieu mah jadi asa kahibur we ngadengeun caitan ti Jang Kadet mah. Tah janten kitu Aden ngeunaan obrolan ti Mak Empih mah ka bibi kitu. Si Jari Sakti ngahulang sakedeung teh terus nyarita deui. Nyari geus diputuskeun seperti kitu mah ku Ki Warangkas. Abdi ge moal bisa nolak Bi. Kapaksa daek teu daek kudu ngalaksanakeun tugas ti Ki Warangkas. Sanajan ari hate mah teu purun ieu teh Bi. Tapi kangaranan keur nyaniwara nya kudu pura-pura we Bi. Sumuhun dadas kitu Aden. Da sok sanajan bibi ge sabenerna mah ari dina hate mah Aden barontak bibi teh. Puguh loba anu teu panuju ku sepak terjangna Ki Warangkas teh Aden. Tapi da naon hartina atuh bibi mah da puguh jalma leutik. Tah masih kena aya bocoran anu kadua ieu teh Aden. Kumaha kitu eta bocoran kadua teh Bi? Bocoran anu kadua mah Mak Empuh teh ngobrolkeun ka bibi kitu tah. Nya masalah naon teh ya? Ngeunaan si Jagal Hawuk eta orok diurusna teh ku Tabib Sakti anu neulah Mbah Rangkebong Aden. Mbah Rangkebong. Beli asal marodel nya Aden. Tas kumaha Bi?
ku kakuatan ilmuna eta si jagal hawuk teh anu aya di tempat khusus teh puguh matak aneh kaayanana aden terehna keran ngagedeanana teh ayeuna eta si jagal hawuk teh geus bisa lempang leleng ka halu aden malah mamintin oge geus tarawanieun nyusuan ayeuna mah da sieuneun komo mun pas nyangereng katingali si hung nama aden cenah mata pikasieun we nu ningali jadi cek Kiwarangkas mah di mana engke si jagal hawuk geus bisa lompat mangka bakal dilatih ilmu silat langsung ku Kiwarangkas jadi eta si jagal hawuk teh minangka anu bakal diwaris kakuatan ilmuna Kiwarangkas aden jantan kitu tah bocoran anu kadua teh aden si Jari Sakti ngahulang siga anu keur mikir ningali si Jari Sakti ngahulang harita Aceng Jeprut anu mairan dicaritaan serang eta nu ngaran si jagal hawuk teh bakal jadi budak anu garang jeung jahatnya bener teh ngaranna ge serem jagal hawuk anjir terus terang Aceng kudu upaya sakuatan naga bisi nonte bisa mulah nonte mulihkeun ingatan Jakawanara bener teh terus terang mun Jakawanara geus pulih deui ingatan nama ya bisa babarengan jeung anu sajena ngahijikeun kakuatan keur ngalawanan kakuatan pihakna Kiwarangkas bener teh Mang Jari memang bener sakudu nama kitu Jakawanara teh Ceng anu matak nu diharapkeun ku Umang mah si Dugul anu bisa ngaloloskeun diri terus Rasanti bisa babarengan ngajakan Jago jeung Jawara anu sejen nu teu kaasup golongan jahat pikeun ngahijikeun diri saperti dina waktu anu katukang ngadegeun barisan Seta Dharma teh Ceng anu jadi harapan mah kali tinggal si Dugul jeung Rasanti we ieu mah kayaan memang daek teu daek kudu tetep aya di dieu heula kitu ari sabab Sheila aya di dieu geus moal bisa ngagunakeun ilmu halimunan sabab geus dipager ku kakuatan ilmu na Kiwarangkas aya keneh bocoran anu sajena kitu bi mung eta wungkul bocoran tina obrolan mak empih ka bibi mah aden mung eta nemutkeun aden kumaha eta ngeunaan si jagal hawuk kitu aden anu kasawang ku abdi mah eta si jagal hawuk bakal jadi budak lalaki anu garang jeung jahat bi komo bari dilatih ilmu silat ku Kiwarangkas jadi jelas eta si jagal hawuk teh bakal jadi ancaman anu ngahabayakeun keur kahirupan jalma loba kayaan Kiwarangkas ge bakal beuki tambah kuat ku ayeuna si jagal hawuk anu boga kemampuan sarta kekuatan ti Kiwarangkas keun heula lah masalah eta mah jadi ngeunaan maksud Aceng teh kieu lah nya engke di mana Mang aya deui nyusulan kudu madep ka Kiwarangkas langsung we lah jeung si bibi pura-pura ka pasar teh kitu Ceng ya gitu we lah Mang Jari terus terang Aceng kudu gancang panggih jeung Jakawanara kelaku mah oge kudu kasusul gitu bener teh terus terang mun tepikeun ka aya hambatan atawa halangan naon-naon mah teu harapan ku Aceng mah bener teh dodet lah ku Aceng mah terus terang kan sarea ge geus pada apal Aceng mah teu sieun kusaha gitu itunya Kang Kadetnya sedut sedut Aceng teu sieun kusaha boga eta di jang Aceng malah leber babanen teu sieun kusaha
angkat jempol we bibi oge dina masalah kawani mah jeung Aceng. Memang geus teu sieun ku bahaya, tapi kangaranan engke ini jeung bibi mah nyawayahna we kudu papayahan. Maksud bibi teh mun teh mah di antarana aya murid paguron anu pepeuleukeut nanya ke rek ini ka mana, jang Aceng mah teu kudu nyarita. Kan we bibi anu ngajawabna mah. Sanes kitu Aden. Ya benar gitu Ceng. Anu penting mah Aceng bisa lolos deui. Upayakeun kudu sing bisa tepikeun ka panggih jeung Jakawanara. Malah mun geus panggih mah cobaan we ku Aceng ajakan tepungan ka Kang Rawing dibawakan Paning Triman atawa ka Rama Pamungkas di Kampung Kawaruyaan. Ku ijaran akang jeung ku ijaran akang. Mun Jakawanara bisa tepung jeung Kang Rawing atawa Rama Pamungkas tangtu bakal bisa pulih deui ingetanana Ceng. Diserang engke ku Aceng lah bakal diupayakeun anu bieu dicaritakeun ku Mang Jari. Sabab mun Jakawanara geus pulih ingetanana bakal jadi kekuatan ke pihak urang, bener teh. Terus terang Jakawanara alias Jaka Sinangling kan kungsi mimpin barisan Seta Dharma kan. Jadi geus boga pengalaman lah dina nying hareupan kekuatan pihak Ki Warangkas, bener teh. Ya bener gitu Ceng. Da ceuk obrolan mak empuh ka si bibi kira-kira nah iraha cenah. Rek mah pakai ku Warangkas teh bi. Alah siga nama dinten ieu keneh oge Aden bakal aya anu nyusulan ka dieu. Tara si piwarang madep kaki Warangkas anu tangtosna oge madepna teh janten duaan sareng Danarjaya si keris panjang teh Aden. Tah Aden atuh angkat engke teh bibi ge jeung Jang Aceng engke teh pura-pura maturan bibi ka pasar. Ya sing dilancarkeun we Jang Acengnya. Jang Aceng bisa gancang nepungan jeung Jakawanara. Nya da kumaha oge da sedik